lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri, Papua geus hayang misahkeun diri, kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri. Kulantaran naon eta? Teu kagero permasalahan naon. Henteu kagero geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh. Pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakan geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae di kumaha deui atuh di kumaha deui oh horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus boho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun. Ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah. Komo lamun datang ka lain sekedar mabok, lain sekedar zinah, lain sekedar korupsi, bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah, ieu diceplok ku Gusti Allah. Asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubihim, siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat Allah ala yasin Habibillah. Wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khususna mah ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia-manusia can jelas itu ya kajelema anu nyaricingan bumi jeung imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah mah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah. Can jelas gitu kajelema nu eta min ba'di hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas make teu dijadikeun ibroh teu dijadikeun barometer allau nasya'u asabnahum bihurubihim kaon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa asia sakumaha dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing disiksa saperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku ari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan law nasya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas law nasya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan-hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur makmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud oh terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan mu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngegelembung angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cak Allah tuh jadikeun barometer
awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual ya pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari ieu rong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ieu terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mentak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardo ka jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarisunal ardo make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia na nanyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantak make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah ieu macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengekeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah aku ento ngeta mun boga janji meureun deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula zina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari tsunami 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo siap Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh hayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika
tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14. Ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual bursa 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tikar gulung balik ieu mah tuh kira kumaha aja bayu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atau seserian mah bodoh orang Indonesia mah teu nyaho naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teu jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet kuari Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beelianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaan anak deuk kumaha sedangkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakanana terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih dek demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap aing geus sarua bae. Nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulana urang mun carita hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu kene nemandak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini lain cek aing cek Habibie kamari Habibie datang ka dia nah ieu keur carita keberadaan negara kemudian panas sakallah ayo sia dek jeung aing udag-udagan sia ayo sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah Jawa Barat geus dipersiapkan di Palembang di Medan di berbagai daerah pokoknya ditingkatkan pertanian sebab naon perekonomian bakal macet kunya geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika asal Cina naik perang lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15 lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000 je dari kumaha eta mah perang nyana ayo cek Amerika je pas gitulah perang beda deui jeung perang di Irak lain deui di Irak mah ai di Irak mah Saddam Hussein teh je deuleu sejarah cek Saddam Hussein menyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu hilang dolar bae ku ini ditaekeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran kitu kene sepakat boh bingung kalah Amerika sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu
kuari di Indonesia geus mah geus cerita Irak tamang geus beres tamang geus beres geusan tamang geus geusan heulana kuari urang mah cerita Jokowi presiden urang eta kajen kumaha ge perang Amerika jeung Cina hayo udah-udagan sia kau bisa teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan non garang Amerika masih kene siap naik deui dolar moal kuat kajen nu mantap cik Jokowi urang kuari mah beralih ka pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nangan udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi titah ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ke kawasan Allah lamun dipanaskan panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek tarakai di tropis tinggal tropis Allah maha segala-galan awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahu nasya'u lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu baraheula manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya ajuku kaula disiksa hajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun oh dipikir henteu sakadar ngadengekeun oh dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kageroh permasalahan naon henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saya-ayana dilaksanakan geus otonomi daerah tapi tetap bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep renjul bae di kumaha deui atuh di kumaha deui oh horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus boho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deleukeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus
dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta nagara tuh deuleu ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak Utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan di dinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wah luar biasa biadabna didinya maling, didinya zina, saha nu gagah, saha nu menang tu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah. Kangjeng Nabi Nuh diutus kita iman ke Allah disengsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi orang dakwah nu ngadengekeun bage geus frustasi deuleu Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saling-sarikeun no aya nyeun kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana ka ditu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut cek Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis ham nah kanan nutilu asup kalau ka parahu nu hiji kanan mah teu anak sorangan kanan teu percaya ka abah teu percaya ka abah nama di rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar tidinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian ngatu gaduh naon gatu ngaranna ge tu Iran Persia ya eta keturunanna terus kaya Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi Nuh eta jadi kesaturunan-saturunan ka dieu hiji nu teu iman kanan teu daek naik kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi Nuh iman siksa ieu lah bah siksa di mana abdi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunia ieu mah moal bah paling ge lah ulah mah lamun tanggal kalapa kaliput ulah mah ka gunung geus eta teh iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ye gunung naon ngaranna kapal Judi di Al-Qur'an gunung Judi di mana eta di Turki nah jadi di Irak terus ngeungkeun kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya keneh kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit coba laut mana
kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang Kangjeng kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara iyalah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masya Allah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masya Allah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta, alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika. Teu meunang dicaritakeun. Bahaya ieu mah. Masya Allah, mailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, umatna tetep bae henteu iman, siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura, negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor kaduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam. Eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah. Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi, antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr, eta surat Hijr teh eta. Tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh Ad, kaum Ad. Di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf karana mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang mah nyebutna gurun pasir, Sahara ngaranna. Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf, Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam, Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman. Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman, ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunia adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadikeun ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus baik. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi nginaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh nginaheun jasa. Nek nyaplok naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh nginaheun jasa. Selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko ieu bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk. Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi. Syiah asup.
mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin, mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon, Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana, ieulah ngajadikeun mitos bakal didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun kunyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kena bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu. Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya teh Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Ini kumaha coba ieu? Nah, mantap kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula, sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur kunyana. Dikacikupakeun bae ka jansakeun aya citra. Aya anu ngabisiki, coba cenah ka puri ulah puri mah eueuh teh mah puri. Puri mah aman eueuh nu zina eueuh nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang ngesian 50. Tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diisi ku Wahabi pun hayang nyaho. Di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirot kudu naik di sadajan sabaraha miliar kudu bae. Urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia. Kunaon sih bisa memaksakan aya bergaining jeung ieu. Sebab naon keur memperjuangkan kewahabian jeung kesyiahan. Dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup. Lain lalaga dieu mah. Terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh. Tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu. Kuari ge tawadu, ngan tawaduna kuari mah tawarna duit. Jadi lain tawadu asli. Nah ieu kuduna aslina NU umat tawadu DPDP kok kuari main kos gitu. Lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU, tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak. Dihancurkeun lalaunan. Wow. Leuwih jeli ahli-ahli Allah amanta kabeh blut pigideg bae. Abi babi nu sajana nu nyarahun gideg kumaha ka hareupna. Ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan bos ge bae. Sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si hade. Abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus. Kuy cenah kieu perang masalah. Dia perang paeh teu perang paeh. Kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula. Saya mikiran gitu bae sih. Mikiran hulu nu leutik. Kula bae ingat mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat. Ye. Tangan kunyana diatur. Cak nyana teh kieu nya. Pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu. Kesia balik isu kan dia datang, jadi awewe nu datang
sebab ai mapan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho saya datang ke waktuna masing-masing geus itu persetujuan pemajikan opat oke. Gara-gara nama iya tah hulu nu leutik aing jadi inget bae tungtung nama. Geus kitu paringana barang-barang penting teh pan nu datang ieu penting ieu. Ujar di telepon teh datang. Geus kajeun lah penting ieu teh datang. Penting kadua giliran anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing geus pargel kieu teh datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Pamajikan nu kaopat bebereun datang ieu teu datang deui bae. Masya Allah cek nya isi kunaon kieu teh. Opat ke opatna baru datang hiji-hiji aja salarial jasa aja langsung nyono pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung kebeneran nyana titah nyambutnya dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana. Itu biasa tanya ki pudol ya kitu penceramah. Nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70. Beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di majaheun nya horeng gede teh ganjaranna. Geus we balik ka imah tah pamajikan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, dia datang ye. Naon? Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Cek jana cenah ieu 70. Cek jana ganjaranana. Atuh ayo rasa sarere. Beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula baliknya geus sabodo teh balik mah balik teu kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Naon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi. Heuh bener atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae hayo geus beres nu kadua nu kadua balik nu katilu datang we. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ada kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayo atuh ayo berangkat deui beres eta nu kaopat dipaksakeun ku nyana aju ngomong jaknya na beuh horeng lain Yahudi nu pae aing tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya aduh jaknya na lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh. Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modarnya atuh. Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh kemudian itu Kangjeng Nabi Saleh kemudian Kangjeng Nabi Hud umat tadi siksa al-Aqab nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus kebelah itu urang endek gitu ka mana ka arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa nu mantep Kangjeng Nabi Lut na disalametkeun ku Gusti Allah di Yordan teh tinggal lompat ke Palestina selamat Kangjeng Nabi Lut
ngan pamajikan anak korban tuh lamun orang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah teu nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nu tatadina Jawa nu tatadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dinya eta teh siksa terus datang ka dieu ka maut tsunami teh anu mun kurang eta teh siksa Masya Allah kan geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa kok teh dijadikeun barometer teu dijadikan ibrah sih ku urang teh jadikeun apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa tanjakeun ku ari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta kredit ditanyakan kredit teh ahli-ahli kreditnya tuh orang dinya orang kitu ranca paku terus orang kanya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang. Ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan Masya Allah nu mantak kuari urang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja make ganja eta lina lawar jadi persediaan biasa jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah orang mun namu ka Aceh lamun urang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmat di daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan jadi sorangku lagi kaget di sisa gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelet zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti nagara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Waturi Sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung Judi teh di Turki terus kabarge terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh tilu negara gunung Judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh Judi sarua bae itunya Tajikistan eta ya gunung Judi di dinya Turki gunung tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung Judi kabeh Masya Allah urang mah mun nyaritakeun gunung santri salah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri bang tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula macel cara gunung santri horenganan ada kulu cek jalan Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaidna ieu mana gunung Tursina enak gunung Tursina cek jalan ada kulu Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kulu Tursina cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cek nya sakedeung deui pas sakedeung deui geus deukeut geus deukeut kan lantaran penting dibejakeun tah ieu ceritakeun gu nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa
itu mun kurang turun bisa kan teu ceknya teh jahat di lo bagarong ulah atuh lah peuting kebenaran lewat kadinya peuting ngan leuleuh doang ieu dibejakeun gunana ieu lah Gunung Tursina urut Kangjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin kaamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi Masya Allah horenganan kejahatan anak luar biasa tilkal kuro tuh negara-negara ikir cerita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kangjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kadek ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kaum Kangjeng Nabi Lut boga kalakuan fahisyah latatuna rijala syahwatan min dunin nas nyana boga kalakuan nu geus ngabudaya ngadumling bool lalaki kabla dia nama lain bool lalaki bae bool bikang ge kadieu nama malah mah asal perboolan bae dahsyat tiba kaum Kangjeng Nabi Lut parah ya Allah na'udzubillah min dibere awewe teh embung kaum lalaki teh hayang lalaki deui awewe dibere lalaki embung hayang awewe deui jadi ku Gusti Allah teh dibere seperti kos kitu ka hayangna lalaki resep ka lalaki homoseksual awewe resep ka awewe lesbian ieu mah geus bae awewe jeung awewe deui ngadu gaplok ya Allah ya Rabbus lalaki jeung lalaki urang mah panu normal kieu urang sadibere kasepna lalaki ge atuh teu hayang kudu merosotkeun calana mah jejadis najis urang mah lantaran atuh mah normal bere kasep jasa geus lalaki aju nyana nonggeng jebelu urang atuh nyana naonan sia nonggeng di hareupeun aing embung kumaha cenah kieu lamun nonggengna awewe ya awewe mah sia masuk aing bae sia rasakeun atuh teh lalaki ka lalaki homo awewe ya awewe lesbi Masya Allah karim nu mentak Kangjeng pernah nyarios inggis urang ma akhafu ala ummati amala qaumil lut wa inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumil lut dipake karempan jeung pake kasieuna kaum kaula umat kaula besi engke nuturkeun laku lampah karakter budaya kaum Kangjeng Nabi Lut lesbi atawa homo kuari inggis urang besi cara sakumaha siksa nu diturunkeun ka kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis naudzubillah min geus dibahas hukumna Imam Syafi'i geus ngabahas hukum liwat Imam Maliki geus ngabahas Imam Hambali geus ngabahas Imam Ahmad bin Hambal Imam Hanafi geus ngabahas seluruh para mujtahid geus ngabahas liwat leuwih dahsyat tibatan zina namatak nya nama kuduna ge dibeulem aya zina makan lamun guer muson sakadar dihad anu muson ranjam tapi anu liwat belum kuari malah dilindungi di PBB malah dikawinkeun lalaki jeung lalaki teh lantaran make aturanana HAM hak asasi manusia hormatilah hak asasi manusia kama qala Raden Haji Oma Irama nah iya di Indonesia engke bakal kumaha engke lamun urang milih DPR anu sambarangan
bisa terjadi nuturkeun Prancis, nuturkeun Jerman, nuturkeun Inggris sarua hayang boga gitu hak asasina yang dikeluarkan dilegalkan. Lamun di Indonesia sampai dilegalkan dek dikamanakeun beungeut kiai nu aya di DPR tah sih. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Tapi ningali lobana nu homosek tuntutanana ka DPR misalnya geus aya, nu lesbi tuntutanana geus aya, sementara anak teu pernah ngaji, ngaju main sogok terima bae, bisa terjadi. Naudzubillah min zalik. Lamun geus terjadi bisa disiksa ku Gusti Allah. Kieu teh nu mabok sarua jeung ngundang siksa, nu zina ngundang siksa, nu judi eta teh ngundang siksa ka Gusti Allah. Sarua jeung abdi mah Gusti teu nurut ka Gusti, abdi mah dek korupsi bae lah. Pokokna mah eta mah neuk disiksa ge kabehan ieu kajeun. Sarua jeung geus kitu. Ngan teu ngomong. Seakan-akan lamun ngomong teh kos kitu. Masya Allah. Nah, ieu kaum Kangjeng Nabi Lut teh seperti kos kitu. Kangjeng Nabi Lut terus-terusan dakwah. Dulur cek Kangjeng Nabi Lut atuh kira-kira. Ja awewe loba bikang loba woi. Cek Kangjeng Nabi Lut. Widih, iki akeh ki. Geus berbagai bahasa Kangjeng Nabi Lut geus hesen. Geus hesen iki wedan akeh. Wih, si Romo yang kenal pote bae ge. Wih. Blon. Geus dakwah ye Kangjeng Nabi Lut terus-terusan dakwah. Kumaha eta? Eta mah jawabanana wa ma kana jawab qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kaum Kangjeng Nabi Lut ngararomong eta si Lut terus-terusan dakwah asal beunta dakwah. Nah halangan kana kanikmatan jeung kangeunahan urang kumaha urang bae tuh hirup bae kudu diatur-atur ku nyana. Cenah make aturan pangeran anu gaib leuh cak nyana teh riweuh make aturan kos kitu mah geus bae daripada urang nurut ka nyana maningan ge usir Lut jeung pengikut-pengikutna ti nagara urang. Akhrijum usir. Teu ngeunaheun urang sekagok aya nyana. Masyaallah karim. Ilham Lut jeung pengikutna unasu yatatahharun sok suci jangan mangkajeun kuku mage. Coba pengikut Lut coba bere nu kasep nongeng aya tah nu ngahaja-haja nongeng di tuna naon aing mah teu aya ye sok sia itu lain sok aing mah haram teh kos kitu mah isinin sorangan dipake deui calanana dinaekeun deui. Ya Allah ya Rabbi, mulai ndek aya pengusiran terhadap Kangjeng Nabi Lut jeung pengikut-pengikutna. Ieu di mana ya? Ingat, ieu di Urdun, Yordan. Tepatna Sodom. Gororoh. Ta eta tah nu kamari simkuring ka ditu babarengan ka laut mati. Laut mati teh disebut Bahrul Maut, urang mah laut mati eta teh danau Lut terkenalna. Nu kuari Sodom teh terkenal di luar negeri mah ngaranna Sidim. Mun dina kitab tafsir ngaranna Sadum atau Sadum. Urang mun ngadenge urayan Sodom. Lamun urang maca tafsir Sadum atau Sadum. Lamun urang kuari ti para arkeolog ngadenge eta teh nagarana daerah Sidim. Ala yasin habibillah.